Hormatan simkuring dosen pangapu mata kuliah apresiasi puisi kersana Ibu Dr. Rati Isnendes SPD MHUM kali Bapak Danan Darajat MPD anu simkuring dipikareus kanca mitra sadaya anu sami rawuh dina UAS mata kuliah apresiasi puisi. Dina dangeut ayeuna simkuring asmana Salma Astria Septiani minangka wawakil oge sutradara pagelaran kelas 4A anu baris mitonkeun pagelaran apresiasi puisi kalawan jejer kemganing rasa. Ieu jejer pagelaran teh dibantu tina salah sahiji judul sajak dina buku Pinakawi Sayang karya dosen urang sadaya nyaeta Ibu Rati Isnendes oge janten salah sahiji runtuyan pintonan dina pagelaran kelas 4A. Tangtos kaca mitra sadaya penasaran kan? Supados menyangkolong kana waktos simkuring sabaraha kaca asmana kelas 4A baris mitonkeun pagelaran apresiasi puisi kalawan jejer kembaning rasa. Wilujeng nyakseni. Halo? Hah? Apa sinyalnya butut meureun? Teu ngopo Ji? Pokal sini. Ke poe telepon deui, nuhun. Seblak dari dalam rumah GoFood ah. Terusnya. Nuhun, yuk. Disibuk gitu. Istri tadi dia. Lila tuh nungguana di tadi. Nelpon saha eta? Hah? Nelpon saha? Ya, itu si Ayah, Roy. Hei, nawae euy. Ayam cenah. Pokal dah, pokal. Kan ortek ke Bagja, Roy. Kumaha? Beli daguan. Nah, kumaha Ah. sih? Baik. Ternyata ngurelek we jeung kaayaan urang. Pan urang keur di kota. Heeh. Sineng di lembur. Naonnya kira-kira? Nah, bro, naon bro? Nu cocok bro laguna. Cenah. Lagu ieu teh. Heuh. Heeh. Lagu Sunda nya. Kunci kurang mah Darso, ka Bogor jauh. Ah. Boga ka Bogor jauh. Lintas laut lawan gunung. Tapi apel bingung. Kuring di Pulau Jawa, manehna pulang Sumatera. Namun lain Tuhan, menepian FM Esa. Sik euy, sebelum bisa disalah dibatur. Oh, nya atuh cuma lagi nyusul. Siap. Baring teh, maneh teh mau apa jauh-jauh deui nya jeung si Laras. Mau angke mah. Kawin. Ih, tapi mau dipikir-pikir urang ge jadi hayang kawin sih ya. Hah? Hayang kawin. Hayang kawin, hayang kawin. Geus tekuat tahun-tahun marawan wae. Hayang kawin, hayang kawin. Geus tekuat perang penting sorangan wae.
ngadengkeun si Hendra kan. Kan kaukur si Laras kan. Terus sugan we atuh urang ge meunangkeun jodoh nyelpuna si Laras. Bener teu? Lembur itu salah. Atuh kayak urang jeung saha di kota. Si Hendra kawin, si Kania kawin. Ih, atuh bae we nya. Hirup mah santai we atuh da jomblo ge moal matak dosa moal matak maut nya si Roy jeung si Galih ge. Coba toh ya sih. Tina Cilembur aya jaka, jajakan hujan patani. Di baturan ku aya cukup, aya oge warga lembur liana nyaeta Ika, Diah, jeung Geus. Rumah hujan pisan. Samabeh warga keur gotong royong di lembur bukan cida asri. Ibu bapak pawargi sadaya aturan wilujeng sumping ka calon panganten pameget oge kula wargi di calon panganten pameget alhamdulillahirabbil alamin ayeuna calon panganten pameget parantos aya di paeunan urang sadaya sumangga ka ibu bapak pawargi sadaya urang sasarengan sami-sami ngabagiakeun sumpingna calon panganten pameget anak ini Gulami dianti-anti kalungkeun mereka kembang asih kanyaan diindung kawis asih kasih Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini Bapak pawargi sadaya rupi nama acara demi acara parantos tengse neng laras sareng neng laras sareng Ahendra parantos di istrenan parantos sah jantan suami istri ayeuna mah ana acara nu salajengna nyaeta aya sawer panganten tah ibu bapak pawargi sadaya rupi nama
Panginten parantos kaundingannya parantos ilahar dina sawer panganten teh aya naon wae nu kada disawerkeun di antawisna teh aya artos receh, aya koneng, aya permen, aya bunga malati sareng aya beas. Tinangtos eta sadaya nganu hartos yen urang dina ngajalankeun kahirupan khususna aa sareng neng dina ngambasana rumah tangga kedah biasa mere maweh kasasama eta hartosna sumangga sapodos teh nyangkolong kana waktos urang kawitan sawer panganten ku kidung sawer. Maka diawurkeun. 1, 2, Halo? Ya, Roy? Di mana?
Iya abi mah jeung si Cindy jeung si Kania geus di warung. Di mana warung mana sih? Aya tuh di sisi lapang geuningan. Sok gerak aya teh di dieu sok gede aya ngaranna warung Dilan. Aya teh. Mana sih? Iya di dieu hayu buru. Buru. Wah, abi mah geus aya tuh aya mari Mas. Ih lila kemana wae sih? Tanya satu-persen. Tadi rek mah ya cenah. Hampura-pura we nya mun misalna salah. Supaya we nu aya we nya. Ayawan sisi jalan rame pisan. Tapi awewe na kuat duit gelis pisan. Kagoreng lalakina los kapipirnya ongonya. Ibu nyanyi. Lalakina. Ulang urusan lagi teh naon ih eta lakina. Teu apal da urang mah. Naonnya sih teu apal lagi. Kudu namanya budak leutik teh nu keur usuman kieu geuning. Kumaha? Lagu runtah nu biwir bareng-bareng jawer hayu bareng buat kopi susu. Dengan nada atuh bati murah. Benteng hirup daek jadi runtah. Ulah bangga bisa gonta ganti jalur yang mau dimaju. Tama geus teh usum. Domba kuring Di aman-aman kuturi, di parapan kuturi, anak nage anak kuring. Domba-domba kuring, di aman-aman kuring, di parapan kuturi, anak nage anak kuring. Ngarinaheun kieu gini. Kieu itu udah segitu kecil bang. Tetet. Ayang ini. Urang amang yuk. Kita budak saha meni kembar-kembar kitu LOL deui jeung nangkun tadi nya murid-muridnya di dieu. Kela ieu KTP na ngumpul ieu. Mau ngajak aja ke anu tos. Wah, dia jangan kiranya kan. Di dede karasep udah tingali. Alin dan cek si bapak ulah ujung a cenah bisi malandung. Asup angin malandung asup angin. Ayo atuh. Ayo atuh anu naon. Awalnya si Aan. Lamar kulit. Abi ieu teh jadi naon? Urang Urang amang oray-oraya teh jeung toketang. Kumaha oray-orayna oray? Ieu teh soal teteh ieu. Oray amang kudu motok heula. Alah, geus meni jalan ieu kita. Sampai kieu Abi we abi tanya sok. Ieu teh gitu. Abi di payun, ieu mah di pengker, teteh di paling pengker. Siap. Apa laguna? Insyaallah nuturkeun 1 2 3. Oray-oray yang luar leo ke sawah. Long ka sawah marena keur sadeung bekal. Oray-oray yang luar leo mapai sokon. Long ka kebon di kebon loba nu ngangon. Mending ka leuwih di leuwih loba nu mandi. Saha anu mandi na pandeuring. Topecang
Teti. Kemana si Teti atuh? Tapi siaran ku ibu nacel. Tika jauhan aya Jaka. Aep jeung Ucup nu ningali bulan kota keur jeung barudak keur kakawinan. Manehna penasaran tuluy ngadeukeutan. Jaka kairut ningali Kania. Nurutkeun hati Jaka, Kania teh geulis. Aep jeung Ucup ningali beungeun Jaka nu mulai burung bari sari ipis tuluy kageurian. Tas Supreme. Ajaka, kumaha? Ieu abi aya si sindiran ieu yang ajaka. Cik, keluarga. Kieu cenah si sindiran teh. Itu saha anu mancing? Mang Ukis jeung Mang Tata. Itu saha anu cicing mojang geulis nu ti kota. Jak, kurang ge boga si sindiran makanya si Ucup. Dengekeun. Hayang teuing buah hiris teu bisa ngasakanana. Hayang teuing kanu geulis teu bisa ngakalanana. Di kota. Ieu cobi tinggal si Akang Lembur tingali. Suraseri sauna ningali Eneng cenah. Pastinya. Cup, tinggal di boga tas jagat ka beureum kieu. Ieu mah hareudan. Wah, hong lah. Hareudan aslina. Aslina, Ceng. Asli teu bohong. Panas. Era. Daripada era, mending sampeurkeun we. Mumpung aya, masih nama eta. Ieu teh sarang nang kota anu kamar di nikahan laras. Lepaskeun atuh. Abdi Jaka. Salamar ge dieu mah Jaka teh jajanan kaset. Tapi kaset mama tos katinggal ya. Ayo wae budak zaman aya nama. Oh, ya Neng. Kewangnya teh kalaresan aya pagelaran pantun di balai desa. Jadi balai nongkrong atuh. Tapi abi teh teu terang di mana balai desana. Anu pamit kitu mah urang sareng we angkatna. Di nama wi heula we sasantan si Lais. Posisinya ada kadiras. Mir. Yup, balik euy. Ka mana? Ayeuna. Ayeuna atuh geus murid, pan karek lalajo. Benar. Enggak hati payung. Dipayun nya Neng. Ayo jadi di kelas mana we? Ayo siap. Kania. Empat sepi pare. Iya ih kunaon? Ih eta teh aja Kak. Nah, saurna mah ngajak ieu raka pagelaran pantun. Patungnya. Putih kahina pisan. Nya di balai desa. Ayo atuh ih. Ulah kan ih. Ulah ih kunaon? Mayang berangkat dia tidak cukup kabarnya. Paling di dia kan tadi kan. Waci sore barudak beres kuliah tuluy balik ka madrasah. Barudak diajarkeun pujian ku guruna di masjid.
Adi. diajar nak. Abintos. Aku Tapi acan ibu, kayak hula ibu. Lari lagu tinggal. Udah, nulisnya salah sih ngabur-ngabur sih. Musuh. Gila, enak pasti gede ya. Tah, aya nama atos we heulanya nyeratna. Sok aya nama kamari diajar naon cing sareng ibu emut keneh teu. Kamari naon? Ya, pokoknya pupujian ibu. Pujian leres Bisa teu? pisan. Cing emut keneh teu pupujianna kumaha? Dites ku ibu enak. Sok 1 2 3. Eling kumaha muslim. Astagfirullahaladzim, ieu mah pujian bari prof Abdi ge prof mah. kamu kamari ngajarkeun bari prof. Cok Irma ibu. Nah, atuh nurutan. Sok atuh aya nama kan pada waktu sabitnya urang pujian sasarengan yuk. Sareng ibu. Tak kayak ke prof. 1 2 3. Eling umat muslimin muslimat, hayu urang salat berjamaah maghrib, estu kawajiban urang keur di dunya, mangkok dibeukeun urang jaga di akhirat. Alhamdulillah, murid-murid saya pintar pisan. Cing, kami pada ngaos ibak teh. Alimun ibu kok alimun juga. Gitu awon. Ada nama. Sensenya kaosna emang orang tutupku doa kifaratul majelis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Sadaqallahu alazim. Nyelap sholat. Letepan ibu. Kan jalannya. Iya. Wacipeti Bisa jaka nyampeurna tuluy manehna indit ka balai desa. Salila di perjalanan Tania jeung Jaka ngobrol. Katingali yen manehna beuki akrab. Di balai desa Tania oge Jaka panggih jeung warga lembur. Aya Ita, Tah, ieu neng balai desa nu dianggo pagelaran teh. Nuhun, aku serang ininya ah. Nuhun dah. Urang dia mah biasa sok rame wae pamaya pagelaran teh. Itu ah, urang kali we terus balik kali tah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Menang 40 kali. Astagfirullahaladzim. Bulu kukus kaluhur kasang rumuhun, kahandap kasang batara, kebatara naga raja, batari naga bumi, kapangeran bagus data anu bisa ditutup laut paksa kan urus kuping aku ngawang-ngawang. Pangeran Majid Putih nulihin dina mun-munan kaula
sedang iras raja hatur bakti hatur wangi sekulkan. Mugi kasaring kabakti kateda katarima pangbakti ti abdi sareng augi. Alit cenah ari bakti eta disuhunkeun. Jigatna ka ibu karama kaindung anu teu ngandung karama anu teu ngayugan. Ibu Hawa karama Adam ka Gusti ka Wali ka Allah ka Rasulullah kadulur kaulana 45 pancer jeung kadulur kaulana genep katujupan. Kanini ka aki prajibati anu bisa ngarupakeun anu bisa narekakeun dina nemong bisa selalu antara rezeki kurang. Iya, Kang. Rada Sorry Bu, siap tacan. Cik, tacan. Sekedar beli. 10-20 kan? 10-20. Iya tuh, tadi aku sarang pulang itu. Kita mangkuk. Iya ini. Udah. Ayo, beres Pak itu aja karena tuh siap. Sekarang yang apa? Sekarang atau ibu poin di jalan. Mau atau ayo sarang. Aku baru Pak. Mekania. Makanya kenalan aja Pak. Iya, Neng. Ieu teh aya serat kanggo Neng Kania. Kaki Abi, Heuh, jadi awasnya Neng. ajar nuhun atuh aja Kak. Sami-sami Neng. Iya tuh urang euy we dijajak yuk. Yakin. Kembang. Kilat cinta titna tinggurila. Narandaka murbau sesa. Letah berat sejak cumarita. Kembanin rasa bangga kedaling rasa yang unik jati diri. Malati kuring geuli sungkeman ati era rek metik. Mahanya ieu teh lamun teu dikedakeun bisikeunna teu panggih deui. Tapi lamun dikedakeun kumaha? Nanya LDR. Pakai kolor. Kumahanya cara ngasangkan si Kania Malik Bogoh euy. Bari mungkin Tira aku kudu dibere asihan. Horor. Tapi dah geus kapalangnya deh. Geus bae rek mapatkeun asihan. Asihan aing si panah rasa dipanah ku cipta isun juh telang alif nu ngadeg ditungtung kulincer nu ngelincer hatena si Kania mangka welas mangka asih ka badan awaking. Buah. Iya kan benar. Aja Kak. Neng Kania. Aya naon Neng? Iya A, aya pertolongan kami AA.
Kania. Aja kak. Aya naon deui neng? Surat diajakan ya. Saras kumaha neng? Suratna atas abi awas aja kak. Sama Kumaha neng? sama aja kak. Sama abi tes air rasa aja kak. Dikawin orang mendak. Tapi aja isi kumaha dari Rosna. Yan, apa sih? Lala gening si Kania tes sarua boga. Anas dibere asihan. Kania, antosan, ayo urang kawin.